guru sia teluh didinya aya kajen kumaha hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia dek Sukabumi aya dek Banten ge aya dek ka ditu Ciamis tuh kamana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapal meungpeuk nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena jadi berarti geus ngagunakeun kuda ku hari mah ngagunakeun tank mantap ku hari hebat kudu pahebat-hebat urang teh latihan nyupir tank baja lantaran urang mah teu asup kana kelompok tentara lain militer urang mah ku hari latihan naik Avanza bae maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet eta bae geus ulah hese-hese nya ngalarikeun supaya cepat kumaha dan lain sebagainya sebab nyupir ge aya nu teu nyawa lebah urang puyeng jadi teu bisa hees di supiran ku jelema nu teu nyawa lebah mah kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus teu daya kenceng giliran bae jalan lego kenceng bae eta kan teu beres kos kitu eta ye kudu latihan tetep ikul hadis utawi kilai ke kupiki hadis hiji wujubu zakatil fitri sayyid utai kang aliku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan alim mutlaq sawaun kan wilikun yati amlit tajarut iku pada uten ta'ana ya abid ku kena ingu-inguan awal amlit tijarati atau kena tijarah dua wujub zakat bi qimatil abid utai kang kaping dona iku wajib zakat ing dalem regane pirang abid idza kanu tatkala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asubna ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan warana rekanan iku maujud bi khilafi zahiriyati bil khair kalawan perbedaan sifat kang zahir dalam jaran ongkos tanah mah teu kudu dizakatan mah urang boga tanah 5 hektar dijual sedangkan sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabaraha ayo cepet ngahayalna beh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge jan pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun jan Haji barahan di santri mah boga duit 1 juta tah jang sia pan jadi dibikeun aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga lemah ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balain seuri batur mah boga sendal kulit beli dia masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seseurian kunaon emang sia seseurian awas ya ka masjid aing ti heula kaluar santri tapi tetep ka surga bae Masya Allah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantap pohara jasa batu nyana mah lapar karak ngahurungkeun seuneu
lapar masak masak ngahurungkeun seun encan boga naon nu deuk dipasak encan boga santri mah geus ngahurungkeun seun masak kakarek nya ngaloyog ka warung aya naon di warung nanyakeun ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk kahutang deh kerupukna ge woi tapi masya Allah kesangan dahar ge pohara jasa tas dahar kesang bariotan ngarokok ka majlis lantaran di majlis mah aya kipas make kipas waduh atuh eleh bupati mah kujana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masya Allah santri pohara aja ditanya ke depan saya tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kerupuk aing mah masya Allah emang saya boga beas babaturan lain beas da ge nang nyuk di babaturan masih kena senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan kos itu hese jasa moal manggih be pokon nikmat komo tama mantes balik biasa keneh duit aya keneh tama atuh geus raja eleh raja gitulah santri ya karim geus boga moal manggih be kasenangan hirup jadi santri eueuh kapusing jadi santri mah geus babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nya sia umur geus sabaraha aing umur 35 batur sia geus karawin duta mah geus aya tulisanana ye atuh geus diatur ku Allah nya mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali datang maka kabar ngalamun tetep batur aing geus kawin kabeh aya encan tapi di zohir mah tegar bae nya zohir mah tegar bae sanajan batin mah menangis senang we santri ya Allah moal manggih pokona ku santri mah moal bae kajen ku kumaha indahna eta santri ngariung bro we dibere segala jeruknya ribut perebut jangan masa kumaha kos di LP kos di penjara gitu padahal mah jangan mah teu hayang nanaon ngan resep doang resep jeung lapar eta doang tapi indah we eta santri masya Allah karim ai di itu mah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui masya Allah kayak datang ke pondok sia urang sabaraha atuh aing mah hiji aing mah 3 sakieu balik ka dieu tapi tetep ka sorga bae tamangan seni doang seni ya Allah ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya mantap lamun kiai haji berubah keur waktu masantrenna mah kos kitu teh hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede eueuh sinara eueuh kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu rarobah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah ka eta dicabut keberkahanan aku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkat nyana jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan masya Allah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae cikal bakal dua wujub zakat utai gagaping deui wajib zakat bikimatil abid ing dalem rega pirang-pirang hamba zakat nuli tijarat tatkala ana ya abid ikul tijarah kena dagangan liana zakat tijarat ikul satuhuna zakat tijarah wajibatun niku kang wajibil wala ibrata bi khilaf zawil khair tai kang kametelo ada wujub zakat iku ora wajib zakat pilabin yang berang-berang hamba zakat nulikun ya tatkala ana ya iku pirang-pirang ingwan mereka obatna ada wujub zakat bil khair mutlaqan tegang pemate ko ora wajib zakat dan zakat dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalauan kaul ada wujub zakat galal jumhur ngucap sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah faqala maka ngucap Abu Hanifah ing labat tajibu zakat bil khair wajib apa zakat dalam jaran zakat tatkala ana ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan
lan pirang wadon kang saima wali sahibil khair wali sahibil khair lan ikut teu kadoe kang andoena khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngayakeun ya sahib an kulli palasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam hangarga maka ngarga-rega ya sahib ha ing khair atau lan ngayakeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walan yusabab lan sabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukurana bente pirang-pirang jaran kang lanang al khulusu pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khurus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisati saking mulus an Bahz bin Hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim babul maf'ul ma'ahu tawi kilaiki kuswijba bale tetep ing dalem mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani man fa'ala ma'ahul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'ahul fa'alu nahu gaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarani wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka podok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khashabatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau kos kitu mah. Nah, ima lain isyarah al-maf'ulu ma'ahu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha. Dai maf'ul ma'ahu ya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya' ma'ahu sumertane lazi. Wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi. Wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah. Al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi. Ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara. Wal hadiru makul li syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lan utawi alladzi ikut tetep sumertana sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak. Fal ma'iyatu inda ahlil farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamat wa inda ahlil jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al-maf'ulu ma'ahu huwallazi tuf'alul asya kulluha ma'ahu. Maf'ul ma'ah teh zat Allah
nu dipigawe seluruh perkara kuluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu tah lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum wah komo tukang ceramah di panggung teh hati-hati saudara-saudara Tuhan bersama kita di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita hati-hati awas jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan sebab Allah itu bersama kita kalau kita melaksanakan memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang malukan kita horeng kikituan teh hayang amplop pan eta Allah teh senengeun je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate sia kumaha ieu lakon kunaon ieu lamun ditegur ku Allah ieu jangan batur supaya urang kabere abeh kadulun serem gitu bae tah satungtung teu boga rasa gitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengikeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengikeun doan lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doan lain deui jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajajal mah encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae wes baik kajen kukumaha ge tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh aya deui jelema nyaritakeun tentang baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik utek teh saeutik make daging beurit kasus geus lain kakarakuari
terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging berit tangkap keluar deui dagang baso deui kasus besar deui basa eta di Jakarta wah baso anu luar biasa tangkap keluar dagang deui Garut pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon karangarana ngabesan tah begitu diselidik make daging berit Tangerang iraha kara besar-besaran pon hari teu pohara jasa make daging berit eta teh cenah ngeunah daging beritna ente beusi teu percaya coba goreng daging berit rasakeun ku sorangan coba ge kieu kunaon kosit nih mah nyoba doang ngeunah pan teu eta kos kitu tah baso ieu keur carita baso karasa kurang ngeunah tapi nu henteu bae ingina somai carita ribut lah tanyana woi jajak aing mah ngeunahan somai tukeran baso ngeunahan somai sia sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah sama sok aju ngaburkeun permasalahan kacang nu mana nu ngeunah so cek lagi ngeunahan somai ngeunahan baso cek aing mah kajian kuku bahage komo lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik ceuli maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu mah hidung hidungnya kereta api emang kunaon atuh hidung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hidung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa ceuli rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkeun sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkar nyana cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicrek jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa ndek ngajelaskeun bae ndek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nu mantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese ndek nyaritakeun cinta bae hese ungkapan hati nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati urang datang ka hiji pondok pasantren pondokna teh aya 2 tingkat aya bendera konengan ungkapan hatina terwujud di dinya urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai pakaian ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hatina kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati
Nah iya jelema ngaji ka dieu ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji aya anu bener-bener dek ngaji aya anu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa KBG ieu teh ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu. Jadi orang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleut timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah henteu. Ngan eta mah aya iya sebagai cobaan ti Gusti Allah nyana maka Gusti Allah baik berarti lain zahir lain batin nah ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadeuleuk ku urang mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok diwujudkeun di kendaraan diwujudkeun di berbagai-bagai eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa nah eta ngawujud tah jadi kos kitu kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah ku Allah dibere mengelilingi manehanana mengitari manehanana aya anu sakelilingna imah lah kendaraan lah pakaian lah dan lain padahal hati na henteu ieu ge sulit mantak aya tanda lamun teu katandaan urang keliru aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan apakah zahir doang batin na henteu nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS nak BHS bae kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS ka dinya urang keliru isi samping atlas apa BHS ieu sebenarnya aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS isi aing teh nu salah apa itu keliru da keliru ye gajah depak wari gajah duduk ya gajah duduk picen merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak gajah duduk kajen ku kumang ieu merekna BHS bohong ieu BHS kajen ku aya tanda nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan kuali makanya hoan oh iya mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya iya mah ungkapan hati iya mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali kuari urang dek ngaji rasa itu supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna itu babarengan teh ieu dek dibahas al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah eueuh nu kaluar ti Gusti Allah eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah ye nu mantak la ilaha illa ana pangeran kecuali aing la ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua la ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah la ilaha illa ana akur bae kok bisa akur bagi nu geus berperasaan pangeran nu wajib disembah kecuali Allah pangeran anu wajib diteangan nu wajib lah maksud nu dimaksud kecuali Allah datang kala matluba kecuali Allah la maujuda kecuali Allah atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek gaji fatul muin aya guruna kajen gugumag urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil
aya kajian kumaha ge urang dek kaji Ibnu Bilaga Johar Maknun datang ka Ukudul Juman aya kabeh ge aya guruna lamun dieuwekeun lain pangeran atau Allah loba kakurangan Gusti abdi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna maknya cak Gusti Allah ngaleng ka hatus ya coba ka Cianjur ka ditu coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya di kaji naon sia ayo ngaji hadis atuh ngaji an sia mah peureum bae si ngajina ayo coba mun teu peureum ngarokok aduh batur ngarokok nya ngarokok eta lain jelema kos gitu mah tuh ya Allah ya Rabbi aya guru da sok Gusti eta mah neuk ngaji ilmu nu bener neuk ngaji ilmu nu jahat aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi terkenalna di Sukabumi di Jampang kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu guguru sia teluh di dinya aya kajian kumaha ge hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia neuk Sukabumi aya deuk Banten ge aya neuk ka ditu Ciamis tuh kamana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meumpuk raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapamengpeuk nginum urang lek tadi ke Banten nginum lek geus moal kena teluh salira nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dia kan ke di dia raja-rajaan lah kabeh nah urang gegegeuletur wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon garangan politik di Universitas Ambalaya komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya nama henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur perekonomian kitu keneh hayang guguru naon hayang guguru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu guru nyopet teh orang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya siki nangka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa kulagi baheula teu tamat eta hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak nyana mah bisa pencangan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana maksudnya ndek guguru naon kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya ndek di modern ndek di salap kuari cenah hayang belajar thariqat belajar tarekat guru Ambalaya ndek tarekat nu bener ndek tarekat nu bikung Ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil je emang kumaha gitu hayang ngaji kitu naon kana jurumiyah nyana teu maksud padahal di dinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna
aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di gurung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi guruna atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus ku ari dek dibere ilmu hakikat ka ditu lengket tetebakan ieu imah sia di hareupna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun ku ari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngaya eta ka ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain kos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah teh warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai jadi sorangan osok dicaramahan tilok ai sia ku bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem etalah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang warisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikat da batak aya guru nama pimurideuna nu eueuh nah ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nadi gede abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas sih adanya ya silakan pikir kayak jubah harap ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah harap ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geus beres Kubra ngaranna
hakikat can datang torekat henteu kubra teh bubar geus biasa bebe nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah kubra aya torekat kos kitu torekat kodek pindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tah mah mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun sehingga ku lazat-lazat tengeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya nanaon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah kita jangan nuntun kadinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mah tama bersyariat lah ieu urang bertorekot nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teu cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya we tungtungna mah sederes wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul ndek wudu teh angel ja eueuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah teh ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pandina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub tah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lafaz sirap tu khatib tu akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kajahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih adegan hot Masya Allah aduh ya dorekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa
geus tak urang tuh wari salat maka sesengitan heula ke awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran tina syariat beulah was itu teh tapi ikan dek babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus ku sieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu tuh kan mulai maka baju nu putih perlu samping nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran ceuli istighfaran irung istighfar angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah badak deuk salat inget mata didelekeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu duduhkeun moal datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tambah kos itu mah ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia da diurus henteu tah henteu ditampiling saku aing sia masuk juga Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang neuk nasehatan lain deuk hayang untina pan ai urang mah datang ka bupati teh susuganan bagi anu encan dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu tapi nu dibere taufik mah haju ngarenyet hatena aing bisi isuk pageto pae ku yakin karena Al-Qur'an sanajan di sisi digigir loba nu ngahalalkeun aing moal atuh loba anu areureun ngriditna tergantung deuk disalametkeun jeung henteu na bae ku Gusti Allah andai kata dek disalametkeun ku Gusti Allah jorojoy di jero hatena ulah ngredit selesaikeun eta andai kata Gusti Allah dek nyelakakeun dek ngasaankeun nerakana teruskeun atuh tambah tinggal kitu bae eta mah sabodo kula mah sakadar nyampaikeun doang dek areureun bae ngriditna mangga dek terus bae atuh terserah tama berhadapan jeung neraka Allah Subhanahu wa taala. Ai geus nyampaikeun mah engke di akhirat bisi ditanya ku malaikat. Pernah teu nyampaikeun? Pernah. Sasaksina Haji Makmun. Beres tah. Tuh kitunya insyaallah. Emang di akhir zaman malain beuki bagus atuh ka ditu.
sakit encan sabaraha beki kaharep mah beki parah terus beki kaharep beki para puarana lain lalagan datang ka iman digadekeun iman ku ipis-ipis ku ari manut tanda tangan gereja teh kakarak golongan MUI golongan Kiai Golkar baik ai kiai nu sajen mah kakarak dibere sekupi doang engke mah kabeh tanda tangan ima aya kepentingan wa ima atuh sieun terus geus hese berjuang hese usik sebab kabehan kabawa ke arah itu geus engke mah nu maca Quran nu ngamalkeun Al-Quran nu boga jujur saeutik bakal jadi mutiara diburu ku jelema di mana-mana didatangan ku jelongannya nangis embung geus teu melu tapi terus bae ku eueuh-eueuhna nu jujur boh di kalangan pejabat aya hiji jeung celing kadeulean ku kabehan aya hiji kiai nu jujur kadeuleu aya hiji tokoh masyarakat nu jujur bakal kadeuleu ku balaria persis kos mentang atau nyenget lampu di tempoe itulah di akhir zaman mah can sabaraha guari kamari ieu mah urang ngadenge nu mabok neuleuh nu mabok di pakotaan ayeuna ambalaya ka lembur-lembur geus teu bisa ditahan polisi intel khusus menangkapan narkoba loba tapi terus makin hari lain makin surut makin hari makin tambah itu kene nu zina ditangkep di Indonesia mah hukum urusan zina mah hukum lalagaan tanya panggil lantaran bapak nalapor ke polsek panggil anaknya kamu Zarwiti zina ya iya pak dengan Zaid betul pak Zaid kamu ngaku iya pak Zarwiti ini berdasarkan laporan bapak kamu dizinahi apakah kamu ini diperkosa apa sama-sama seneng sama-sama seneng pak cek polisi itu sama-sama seneng pak sebab zarwa seneng mah masalah di Indonesia mah hukum kumaha aturan-aturan pak anak bapak ini mah atuh apa namanya dilakukan secara senang-senang perlakuannya ini mah tuh nggak bisa dihukumi. Coba tanya deh, kamu ini diperkosa apa seneng sama-sama suka? Tanda sukanya bagaimana? Kalau bapak mau juga boleh. Cak polisi boleh oke sih. Yes bubar cak polisi itu bubar. Hukum apa ya hukum korupsi dihukum soteh lamun teu kabeleteran kabehan lamun kabeleteran maka kabehan aman sentausa masalah nu dimasalahkeun soteh teu kabagian nu teu kabagian ngaluarkeun hukum supaya sarua meunang etalah di Indonesia nasib urang kos kieu hirup di Indonesia pejabat tinggal pejabat gitulah kenyataan anak mantak mun teu bisa urang mawa diri ka Gusti Allah bakal kababawa pamalingan ditangkepna makin hari makin tambah luar biasa nama pamalingan hese urang nyaritakeun berarti moral bangsa iman geus ipis jasa karepna bakal leuwih urang onam geus kolot merenanannya isuk pageto anak urang saat anak urang umur 30-40 tahun tahun sabaraha eta urang geus di jero kubur mun anak urang teu di eusian hatena ku pendidikan agama saaya-aya di sakola doang kos kieu bentukna mantak ulama ngan sakadar mere pandangan kaharep urang makuari masih aya kene deres di unggal daerah isuk pagetot 30 tahun kaharep masa anak urang nujuhna keur luar biasa
Kyai-kyai nu jala lujur ge sampir sementara anak kurang teu dididik agama na cukup di TV jeung di majalah sekolahan majakos kitu pendidikanana urusan moral ilmu maksudna geuning nu ayeuna jara di pejabat teh hasil sakola mana anu kadenge kuceli urang kaambe ku irung urang rada merenah gitu ngajabat napan komo kahareupna persiapkeun anak urang kadanan jang sekup nasional jang diri-dirina atuh keuna nyahueun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wayahna di lembur-lembur keuna ngaraji Quran anak urang titipkeun keuna nyahueun sapina haria deres pan urang ge ieu daek ngaji teh baheulana kungsi ngaji di Palembura alif jabar ab jabar ba aba mim jabar ma ta jabar tamata sin jaresia jabar jasia jadi mata sia hasil kitu pan urang teh nu baheulana teh ngaji mah pagon pan kuat ngan ieu mah keur carita ma min zamanin illa ba'dahu syarrun minhu tecekang jeung Nabi urang ngaharepkeun ti Soeharto reformasi sugan leuwih bagus geuning leuwih ambalaya wari urang ngaharepkeun setelah SBY ieu sugan SBY mah jakabok-bolokanana teh ngan saukur ngagempuran senturi ngagempuran lean-lean lah pokoknya manggus acak-acakan urusan ngan saukur bohong doang urusan kebaikan peningkatan mun ku urang dipikir make otak anu jernih pembohong sebenarnya dimana seperti ayeuna gitu hasil padi di urang meningkat bohong ka adik perhitungkeun dengan arealna perhitungkan dengan hasil areal tersebut mencapai sabaraha ton anu diberitakan ku presiden akur teh jeung kanyataan tek celi anjing celi aing mah tulah ieu mah keur carita mana buktina encan nu lain-lain eta bae nu babari diitungna sakitu bohongna komo nu hese diitungna ieu mah keur caritakeun bae namanya urang mah urangan isu pageto calon presiden moal leuwih bagus tibatan nu ayeuna sarun omong tekanan di Indonesia nu kudu ngotek-ngotek urusan kejahatan ieu adalah BPK mah kapan tah mah kaitanana jeung pamarentah tapi BPK sugan aya ngomong naon pan BPK teh toser untuk diteliti oleh KPK lah engke anu ngajukeunana mun ti BPK geus eueuh naon-naon berarti aya tekanan BPK makan teu meunang aya tekanan tah mah nya nama kudu bener-bener meneliti asupkeun ka KPK datang ka kuari encan pernah urang ngadengi dentuman ti BPK berarti BPK dikendalikan deuk di mana aya hukum sia mah teu ngalarti lah pokona geus sakainten teh pokona mah paling hiji dua sapira urang ketos atuh sadar supaya iya kabok-brokan deuk kudu nyaho di luhurna di mana letak kebok-brokanana atuh saha nu ngucik-ngucikna kebok-brokan teh lantaran eueuh toser KPK tinggal KPK MA tinggal MA ai BPK na teh jalan atuh di sebuah negara BPK teh jalan hancur nanaon gitu MA tinggal MA KPK tinggal KPK tinggal dasina bae ngararambai bagal BPK ku urang kadengen teu naon nu pernah dosa selama pemerintahan ia kerja apa tidak BPK tah tidinya hanya letak kesalahan negara mah sementara ia dibobol itu dibobol tapi BPK kok cicing bae pan nyana tah saha sia tah teu ngarti nu mendak mahasiswa dek demo ieu naon nu didemokeun cak urang lembur mah
mandulna hukum di negara, mandulna MK di negara, mandulna KPK di negara. Tinggal SME, LSM, mamawa tas datang di puyang ngadengin lagi. Moal jalan tuh kabeh tah mun hayang nyaho letakna jalan teu jalanna sebuah negara untuk kelanjutan hukum deuleu BPK-na sampai kuari can pernah urang ngadengi gitu mantak mandul coba di Amerika, coba di Jerman, coba di Inggris. Nah, etana leumpang jalan mantak sekali-sekali ka Inggris. Iyalah negara. Berarti jahat pemerintah nu ayeuna datang ke BPK dimandulkeun. Eta teh kapan jelema super nu cicing di dinya teh teu bisa sembarangan. Super gendut, super gede, super sagala-galana. Tapi kan teu maju. Berarti aya main berarti kan jeung RI 1, jeung MPR dan lain sebagainya. Lamun geus dikitu-kitu negara tinggal rakyat bae. Karak asup gawe geus puyeng aing pasti dikaluarkeun deui gaji can jelas kontrakan can kabayar anak datang deui kreditan can kabayar puyeng nu aya ngadahar baygon deui kitu aing. Maksudna keur carita kabogbrokan nagara diawali ku ti luhur datang ka handap. Masyarakat ka bawa-bawa kiai nage milu ka bawa-bawa baheula manu korupsi teh hanya DPR hungkul deuk ngajenengkeun bupati kuari mah kiai ge kasogok kabeh sa Indonesia kuari kiai teh disarogok deuk pilkada deuk pilgub eueuh ketentraman batin kiai hanya sabaraha persen kiai anu mengasingkan dirina batinna zahirna mah hayu bae tapi batinna mah anti aing mah hitung kurang di Pandeglang di Serang Tangerang Bogor terus Sukabumi Cianjur Garut Bandung mana kiai aya cenah di cicing bae di lembur kura teu kapake teh kiai lain cicing bener-bener anti tau nya ge pagon mun sekupi datang tuh ya meukeun cerita kahareupna moal leuwih bagus ku urang dideuleu tokoh Golkar si eta tokoh PDI si eta nu bakal main tokoh Hanura si eta tokoh Petilu si eta tokoh naon deui PKS Komu Nasdem terus si eta ceuk hate urang mampu henteu sih nya ngalempangkeun nagara melalui hukum nu jujur jeung nu adil jak kahirupan kos kitu kapan eta teh anu kamari ngagagalkeun urusan sosial di mana Lapindo Golkar teh kapan eta teh tokoh Lapindo nomor 1 anu masyarakat ceurik kejengek kumanehanna henteu disantuni kuari deuk siap hayang jadi presiden mantak aing mah greget bage ka Golkar nyaho sian teh goblok meureun teteuleu riwayatna baheula tuh deuk kumaha tarindah ka mana Lapindo aya henteu santunanna ngejerit urang ditu urang teh kudu ka bawah meureun nu magahan ngaji di ditu teh nu nyekel mushola di ditu nyekel masjid di ditu teh begitu usul ke presiden itu mah hak masing-masing pan eta nu boga Golkar otak pasak atuh sia goblok yang besi pajar lalagaan aing greget ka Golkar bebeneran sorry Jan aing ka jelema-jelema ka Golkar teu sepeda Golkar tanggal ka ayu tah bae ngan mana nu jujurna deuleu ka ditu atuh masyaallah baheula ngomong jeung Patriana salah satu Lapindo teh jelemana Triana keur ngobrol di imah kula ditelepon cenah ku Abu Rizal bagaimana dituna keur mujuna dahsyat-dahsyat kumaha tah aya tekad untuk memberikan eueuh ayeuna mah kumaha di luhurna bae cek Patriana tapi ternyata tidak ada tekad geus bae sabodo
datang ke kuari eta udah dijadikan presiden aya karunya ka rakyat apa eueuh tinggal gitu bae terus nu lain-lainna naon geus karasa mun di organisasi naon gerakanana lamun di partai naon gerakanana untuk kemasyarakatan anu manfaat apa aya apa teu tinggal kitu bae tuh aju kudu kumaha tuh ge sabaraha sia kunaon nanya ka aing atuh aing mangan nyampaikan artinya urang kudu rapi ieu masa kitu dek saat balalok brok urang ulah milu bobrok tetep urang kudu mengenal jati diri urang lantaran urang bakal babalik menghadap Nu Maha Kuasa kudu wauh jeung Allah ulah kababawa kudu kitu urang aji Al-Qur'an urang aji hartina urang amalkeun moal kebal deui urang bakal menghadap ka nu bogana bakal ditanya eta keur diri urang isuk pageto nu anak urang kuari kakarak lahir umur 5 umur 10 20 tahun ka hareup 30 tahun ka hareup meujeuhna keur bok-brok jasa lain lalagan bok-brok jasa nah ieu tanamkeun kuari di anak urang imanna nu rapih Qur'anna maknana jang dirina bae eta maka dituna acak-acakan ge ai dirina geus nyahun ka Allah mah urang ninggalkeun dunyana tenang geus teu melang lain lalagan atuh sok kuari nu ceurik kolotna sabaraha ratus sabaraha ribu di Tangerang bae nu sulit dididik boro-boro ngaji SD bagi geus kesulitan di imahna berangkat di luar main PS eta teh geus lain lalagaan ratusan ribuan di Tangerang nu datang ka imah kula bagi per hari na masalah anak di imah berangkat datang ka eueuh nu geus saminggu nu geus sabulan gajeuna tuh geus teu sakola mah keuna ngaji di tempat pengajian teu aya gaul jeung budak kene Masya Allah eta teh ribuan nu kos kitu eta teh pan anu bakal calon 30 tahun ka hareup nya meujeuh agak-agak ya Allah ya Rabbi Masya Allah tayelah ieu mah urang jeung anak urang bae ulah kababawa jeung teuing batur mah ieu mah lain omeaneun mun cara omong jauh tekad-tekad acat tapi tetep bae lantaran urang rakyat bagian daripada bangsa Indonesia urang tetep bae berjuang jeung ngadoakeun mudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang jara lujur boga nurani karunyaeun ka rakyat jeung mudah-mudahan negara urang tetep subur tetep jaya iwal tinggal doa we urang makan nu bogana Allah Maha Kawasa beuting dibere ku Gusti muncul seorang anak muda anu tampil prima neuk mawa rakyat bangsa jeung negara ka arah nu jujur walaupun ieu mah keur carita sulit nu sulit Allah Maha Kawasa tinggal sakitu ngaharepkeun nu ayeuna tara rampil mah nihil lain lalagan eueuh tapak masalahna mun kudu dimimitian di alif-alifanana heula riwayat Soeharto jadi pamimpin ti awalna ge hebat komo Bung Karno mah teu Gus Dur ti awalna boga sejarah anu luar biasa kemasyarakatan nu kuari urang nyaho si eta kitu dongengna si eta kitu dongengna si eta dongeng heula ti awal heula aya eueuh dongeng-dongeng anu kemasyarakatan manfaat teh kitu entek muringkak bulu kulimah bulu naon bae ayeuna keur urang nyarita kenaon ieu pembunuhan ngabunuh kabagi tilu aya mayan amdun ngaja aya mayan khotoun kasalahan aya mayan subhu amdin sarupa jeung ngaja di antara tilu laki soso ila fil adi teu wajib kisos teu wajib dibalas patina kecuali dina ngabunuh nu ngahaja ari nu dua mah ngabunuh khoto kasalahan jeung ngabunuh sibi amdin sarupa jeung ngahaja eta mah teu wajib kisos tama cuman wajib diat doang artina kisos pati bales pati
artinya dia cuma sekedar bayar hungku lah mun maehan ngahaja kakarak wajib kisos maehan deh maehan ngahaja maka mari geus dijelaskeun qasdul paliwasasi bima yaqtulu goliban maksud migawe ngabunuhna terhadap seseorang Zaid misalna dek ngamaksud ngabunuh Ki Umar baik kudirina sorangan maupun melalui tangan orang lain nu jelas manyahna bener-bener dek ngabunuh ka Ki Umar ngabunuh Nabi mayak tulu goliban ku alat anu memang galibna sok maehan golok misalnya kampak misalnya pedang misalnya pistol misalnya dreaded aya bahasa dreaded gua mau moal aya di dreaded sia gua aing nah ye nu kos karar itu nu biasa mah nah ye begitu dilaksanakan paeh kisos bunuh deh kuari wa in qasdahuma Zaid ngamaksud ngabunuh Ki Umar cuman bimalaya qatulu goliban ku alat anu galibna tilok bisa ngabunuh teu ngabunuh tah mah eta teh anu kitu ngaranna sibih amdin Ki Zaid gergeten jasa ka Ki Umar teh pasiri gede luar biasa sia kuaing awas sia kuaing haju diketrok nateangan saukur make tungked sakieu ta setengah meter atau 1 meter diketrok ku tungked mah boro-boro jelema kotok gengan pinclang doang kotok make tungked dikitukeun kurang make kokoprak lah paling pinclang lamun kena huluna muter siram hirup deui eta kolot baheula mah kitu kolot baheula mah dikeun nyekelan kokoprak kotok ayam muternya antepkeun ya kolot ulah dicekel bakeun gayung siram tutupan make pengki tutupanan kolot baheula geus moal nyaho budak kuari mah moal nyaho kuari mah HP nyahona tutupan make pengki tutupan menang 10 menit buka ge ku sia buka humpat terleng mah eta eta lalakon zaman kamari geus eueuh kuari mah pengkina ge geus eueuh diganti ku pengki Jepang kuari mah plastik mau naatan tah mah tuh sebab teu diraut heula teu diraut lamun aya jelema ragag ditangkal ragag di luhur imah jelema bae jelema caritana ieu bluk kolot baheula ulah dicekel ulah diragap ulah banjur ku sia banjur bae tutupan make samping bikang tapi tutupna abehnya ngerenjat oh iya pamajikan meureun ya beneran ieu mah make samping bikang tutupan antapkeun atawa make daun jauh kelutuk ke daun jauh tutupan sadar antapkeun karunya tinggal cerik ulah waka dicekel ke geus usik nyana geus usik sanajan dicekel gatuh paeh mah paeh ieu dek dikumakeun ulah cokolot bawang ke ge usik sukuna ke usik tah usik berarti cager tah geus antapkeun teu kebal hudang cager eta kolot baheula bisa dibuktikeun di dapur baheula di dapur takula menuman takos ge keur mujuhna kitu nyen kaso nu ragag tukang ka handap dek aya almarhum abah ulah dicekel antepkeun siram cek abah siram cakula teh duk sair mah kotok anggap kotok almarhum mah teger jasa eta siram nyokot daun jauh lantaran rada lila rada jauh samping bikang bae samping bikang dengan jagan antapkeun kena usik mun teu usik bae berarti ayeuna teh kumaha deui atuh jantan mandu Allah ngan eta mah tarek ka kolot bae bismillah menang 5 menit leuwih saeutik mulai usik tuh udangnya na kieu karak ditanya mah hareup mana ieu cakeun dipoleset cenah ki heuh masalah sih naon ieu karena karasa nyeri kuari ieu teh teposan he guys udang coba
udang teu bisa urut berarti ulah wakat tamun aya nu ragag ulah dicekel eta kuat henteu ta budak kuari mah henteu sebab cek dokter pegang pencet bawa ke dokter imbus ese ta tarekah kolot teh geus eueuh kuari mah geus eueuh coba ge mun aya nu ragag ulah ngarep-ngarep nu ragag santri di tugangan imah ya tangkal jamblang baheula kanu kuari di imah Haji Rumdani teh tangkal jamblang katanya aya santri naik kalau batur ngaji nya naik jamblang salah ragag duaan hadena ge jadi anu nyaho ngan nu saurangna leutik jadi lumpat begitu ragag bluk santri leutik teh tah lain nulungan pan budak mah bebeja ka imah mang santri ragag di mana tangkal jamblang geus dicekel tak encan sa kamar mencan da kula doang tadi itu banjur bae tutupan make daun cawu loba daun cawu antep ke geus beutna teu kebal udah masyaallah eta tarekah kolot tah ieu keur cerita Zaid ngamaksud ngabunuh kaki Umar ai praktea ngabunuhna teh make kokoprak pas laki nyandung esok di kokoprakan kuno kolot ajar kotok jago meren aduh masya Allah begitu diketuk diketrok trak make tungked atau make kokoprak kunaon goleang plak modar berarti dia gue jejak pae berarti aing hebat ya pakai kokoprak doang pae nah iya Zaid ngamaksud ngabunuh aya ngamaksud aya magawean sorangan magawe saha nu ditujukeunna Ki Umar pagawean jeung nu dipigawena aya di Ki Zaid ngan hanjakal lain hanjakal hartina ngabunuhna ku hiji barang ku hiji benda lu biasana tilok maekeun eta mah lain amdun sibih amdin ngaran berarti teu wajib dipaehan deui ngan wajib mayar ontak 100 ji ulah sambarangan nyawa mah masyaallah kumaha lamun di duniana dilaksanakeun bayar 100 bebas di akhirat urusan hak adami tinggal urusan hakullah hak dirina jeung Gusti Allah eta mah gampang sebab hak Allah mah musamahah hampang teh bisa komunikasi langsung cak Allah teh sia geus beres jeung urusan anak-anak beres sia urusan jeung aing doang gak siapa pokokna mah kulantaran sia boga maksud ngabunuh wa indek di kana neraka atuh Gusti wanya di kana abdi geus mayar onta teh mah urusan jeung Gusti mah pan Gusti mah pangeran nya pangeran teu ngahampura abah kula ge ngahampura sia bisa nya da atuh geus si hampura ku aing atuh sia mah di Ka'bah siakeun bari teh ieu keur cerita contoh musamahah jeung Gusti mah babari jasa hampang jeung Gusti mah tah nu hese ge musaah antara urang jeung papada manusia hak adami mah berat urang nyandung nu kolot nyeri jasa salila nyeri tiapan jadi ganjaran kan nu kolot nu mantak nyeri teh meureun teu adil urang teh aku teu adil kanu kolot nah ieu mah moal bisa diampura kecuali diampura ku nu kolotna disidang ke di hareupeun Allah ka haji kur di dunia mah hese di tianganna saminggu sekali ge henteu aing ngampura bae tuh kasih teu bisa kula tinggal tulang jeung daging keur ieu teh ulah tina bagus jadi goreng atuh nya tega ka aing kakak kudu ka neraka ye kakak teh tega baheula mana mah raja tega ulah ai peuting tilok hee sek nyarat teh kicup bae nungguan kakak geus sawadak deui kakak ban tega pan eta kakak wa teu bisa pasini heula tanyanan ke di akhirat tah lamun memang cek pamajikan aya geus atuh diampura bae babari ngan moal aya
moal aya tuh kuari ge atuh geus tengah hampura nu kolot teh ka nu kapusalaki komo engke geus sayang geus kadenge pan kumaha kalau teh hampuran teh henteu atuh henteu masih ka neraka urusan jeung aing onom teh mah gampang teh mah urusan jeung aing mah sia nyandung pan dititah ku aing asal sia bisa adil atuh aing mah geus ngahampura bae geus ka sia jadi mang dititah ieu ku aing mah nyandung sia geus bagus teh nuturkeun parentah aing ngan eta sia nyandung da akur jeung parentah aing da sia mah atuh lamun eta nu kolot dan teu satuju henteu ngahampura atuh teh mawayaan da sia mah neraka berarti tah tinggal kitu doang mentek neangan awewe nu ada kan ridho datang ke kiamat mamangi tapi lamun jujur mah ridho terido jujur mah pokoknya mah aing mendek nuturkeun Al-Qur'an kuari mah disia sapeting di numora sapeting tah mah ridho terido tah terus bae tah mah pokoknya mah asal di dia sapeting di itu sapeting di dia sapeting di itu sapeting beres gimana wae sadat teh ai di numora mah di seminggu 2 minggu aja di nukolot mah Masya Allah datang doang gengan saukur PS berang aja deui cak nukolot beuh itu sih ka haji Masya Allah kok tega-tega deui da eta hak eta anu bahaya gitu ya Allah Kosodahuma ngamaksudkan apali jeung saha sartina migawena dirina tur ditujukeun kaki Umar ngabunuh Nabi ma ku kokoprak layak tulun utara ngabunuh goliban dina galibna ta eta mapa sibu amdin wa minhu adarbu ina sawarehna sibi amdin adarbu bisawatin mepe make pecut sapira pecut atuh kuda ge kudengan ngajimpret doang make pecut mah kebok ngan saukur ngajimpret kuari pake meupuh ki Umar dipecut doang caker meureun kena pamatihna pas meureun kana urat sandina anu kira-kira bakal naikeun ngan tetep bae sapira pecut begitu dipecut rek sakali rek 2 kali koleang brupae ta eta tetep sibi amdin lantaran alat nu pake ngabunuhna henteu biasa osok ngamaehkeun sok baekeun sibi amdin berarti teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat minhu ad-darbu biason kina sawarena sibi amdin teh meupe make kokoprak meupe make tungked meupe make rokrak meupe make sakadar kayu awi anu kira-kira ceuk galibna teu maehkeun ai prak terjadilah paeh ieu adalah sibi amdin teu wajib dibunuh deui ngan wajib kudu bayar diat 100 onta 100 onta lamun hiji ontana 10 juta beba bari heula ngitungna berarti lamun 100 onta sabaraha samiliar berarti wajib kudu mayar samiliar sehingga ada jiwa memang kumaha gitu Masya Allah lamun di dunia teu dibayar di akhirat tetap bakal disidang urusanana nya urusan hak adaminya urusan hakullah dua nana bakal disidang pokos urang kuari kaya urang kuari ngawarung alhamdulillah barang hawal tepung tahun teh ternyata aya 100 gramen berarti wajib zakat urang dagang limbah begitu hawal ternyata modal jeung kauntungan aya 100 gramen keur carita leutik wajib zakat urang kuari tani ternyata hasilna teh aya satoneun wajib zakat komo tama 10 ton 20 ton mah kaita ge ngawarung komo tama 1 miliar 2 miliar mah dagang limbah kitu keneh jeung sajabana boga angkot urang boga kontrakan
ternyata